Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di channel koleksi Bobodoran Sunda. Dina danget ieu sim kuring bade midangkeun dongeng sasatoan simet jeung sireum prung dina hiji mangsa aya sakadang simet keur nyanyi bari gigitaran dina batu. Tepati lila aya sakumpulan sireum lempang ngaliwat. Hei, maraneh, rek kamarana, mending ngabring turapih ngabaris. Rek kamana? Tumaros simet bari ngagonjrengkeun gitarna. Rek neangan dahareun kusabab tepati lila deui bakal usum hujan. Ceuk pangawal sireum nu jadi patugas keamananana. Kagiatan eta teh terus wae dilakonan ku sireum dugi ka pinuhna dahareun di imah di guha sireum. Berang jadi peuting tur sabalikna rep isuk-isuk berang sore nepi ka sareupna atuh hujan teh kalakonan. Yen sireum jeung gorombolanana keur leleson di jero imah teu kaluar-luar. Sangkan kacumponan sagalana. Beda jeung simet anu kalaparan kusabab teu meunang dahareun pisan. Simet anu geus kalaparan pisan ngarasa hariwang kumaha ieu eueuh dahareun bisa-bisa urang paeh di dieu. Ceuk simet ngomong tina hatena. Aya oge kreteg deui dina hatena. Sangkan kudu manggihan dahareun kudu nyampeurkeun ka imah sireum. Nya eta teh daerah saking lapar eta manehna maksakeun, tulung urang lapar teu boga dahareun, tulungan. Gorowok simet dihareupeun lawang imah sireum. Atuh simet teh tuluy pingsan da teu kuat ku lapar. Kasampak ku hiji sireum nu manggihan manehna tuluy wae we digarotong ku nu lainna dibawa ka jero imah sireum.
Dinu dongeng ieu urang tiasa metik pelajaran sing saha jalmi anu rajin nuntut ilmu bakal kenging seueur manfaatna. Sakitu wae dongeng dina danget ieu ayeuna. Mugi jadi panghibur kangge urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.